Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal karek jam 8 kurang 10, tapi nemalan jiga nu hayang hees. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrot jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah anu barokah. Ku widi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Urang sadar yen urang teh lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah kori-koriah, mubalig-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, bapak kiai, miwah santri. Hormaten simkuring, guru waneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuhu lembur, bapak kades, kadus, RW, RT, BPD, lebe, tur LPMD. Ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan, kalayan ngabogaan pamaksudan. Ieu teh judulna teh pangaosan. Ari sabenerna pangaosan hayang naon? Cek bibir hayang ilmu, da cek hate mah hayang panggih jeung urang. Lamun cek ilmu, lamun cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu, da ibu teh geus ilmuwan. Bu aing ngomongkeun batur dosa. Tuh geus apaleun. Ibu ari popolotot kasalaki dosa, panas ku milik batur dosa, ngagogoreng batur dosa, mukakeun aib jeung kasalahan batur dosa. Heueuh naha atuh geus apal teu eureun-eureun. Tah ku sakitu ge ku urang teh bisa disimpulkeun yen teu saban-saban jelema boga ilmu apal cara migawe ilmu. Matak ari ilmu teh kudu cicing. Di mana cicingna ilmu? Hiji dina jasad. 2 ilmu kudu cicing dina hate. 3 ilmu kudu cicing dina rasa. 4 ilmu kudu cicing dina wujud. Jadi ilmu teh kudu cicing hiji dina jasad, 2 dina hate, 3 dina rasa, 4 dina wujud. Jasad, hate, rasa, wujud. Cisau sakali deui. Jasad Di mana ari ilmu dina jasad, dina sirah. Tah disebut ngapalkeun. Mata hakikat nu ngaran ilmu teh karek dina jasad mah karek apal. Apal dalil sodakoh bijilkeun tina bibir kudu sodakoh, padahal mah nu ngomongna ge encan sodakoh. Ta eta teh artina ilmu karek samet sirah jeung bibir. Apal nulung nu butuh nalang nu susah ngajait anu teu teuleum mere oncor ka nu poek ngahudangkeun anu labuh ceuk bibirna tapi si eta tutulung ge tara. Apal ibu oge ka salaki kudu hormat tapi duit leutik mah jadi. Tah berarti ilmu teh karek samet sirah jeung samet bibir can katempo dina hatena. Mata ragrageun atuh ilmu teh kana hate. Lamun ilmu geus kana hate beuki luhur ilmu beuki era. Lain era ku batur tapi elak ku ilmu sorangan. Matak hakikat jelema baroga ilmu tuluy pasea ta eta teh teu eraeun ku ilmuna teh. Naon sababna? Eueuh kitab hiji-hiji acan, eueuh hadis hiji-hiji acan, eueuh ayat hiji-hiji acan. Yen urang kudu pasea jeung sasaha. Tuh pan Quran mah nerangkeunana ge kudu nyaah jeung asih jeung deudeuh, tapi naha nu boga ilmu ngadon pasea berarti si eta can era ku ilmu eta sorangan. Well. Matak ilmu teh kudu cicing dina hate. Tah lamun ilmu cicing na hate matak nu bakal robah teh lain awak, nu robah teh hate.
Matak lamun ilmu karek cicing dina sirah da jugrobah teh awak tiung gunta-ganti baju gunta-ganti ngan hampura hate macan ganti-ganti. Kumaha we ibu pan ibu ge Senen warna bodas ngaranyuk bodas kabeh salasa hejo kabeh robo beureum kabeh pangajian ustad itu didatangan ustad ieu didatangan majelis itu didatangan karek robah saragam ari hate robah encan sok rumah sakeun tamatak ilmu teh kudu ngarobah eusi hate nu sanyana nu pedit jadi balageur nu salah jadi daraek nu goreng jadi alus nu teu balik ka salaki ku ilmu kudu jadi alus ka salaki naha deuk dihargaan kumaha salaki urang ku batur damun ku pamajikanana henteu matak samemeh dihargaan ku batur salaki urang teh hargaan ku awak urang matak wayahna bubar teh dieu geuwat salaki tangkep aya tangke salaki bakal nanya kunaon ai mamah make jeung lebay tobat tuh matak lamun ilmu geus cicing na hate nu bakal robah teh eusi hate bakal era gedong sigrong lamun eueuh nu nganjang era kunaon batur make jeung aremu nganjang ka urang da lain teu kabita ku gedongna ngan boa beungeut haseum pamatu era boga duit loba ge nama kejeng era boga duit loba sieun yatim teu katulung sieun miskin teu kabela sieun jompo teu kabere tah matak jelema nu loba duit bakal siap babagi ka sasama dina hirupna naon sababna era ku loba duit ieu mah geus loba duit ngadon sombong teu gablek ka kenyos komo loba duit gedong sigrong BLT hayang nu kitu mah geus we teu eling nu kitu gedong boga sawah boga duit boga kuduna daek mere lain hayang dibere ieu mah nu beunghar menang BLT teu hideng teh dan nu beunghar mah kudu mere lain dibere matak lamun dina riungan ieu aya jelema beunghar menang BLT wayahna isuk datang deui ka RT deuk nolak peuting ngadenge ceramahna nagrahana yen urang mah jelema beunghar kudu mere lain dibere wayahna pangmikeunkeun ka si fakir pangmikeunkeun ka si miskin jug ka ditu Mama Ridho tah eta nu disebut beunghar teh di dia ungeuk jeung keprok datang ka imah salaki nanya di mana tadi pangaosan menang naon kieu Pak yan urang teh pan menang BLT bari urang teh jelema aya tawayahna ceuk ustad mah kudu dibikeun deui ka fakir miskin kumaha ceuk salaki ibu tong didengi ustad gelo kitu mah jadi anger ibu teh bakal boga musuh saha salaki tuh lamun ilmu geus cicing dina hate bakal peka nu katilu ilmu cicing dina rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung urang matak jelema nu boga ilmu tong lalajo ceramahna tong lalajo ngapalkeunna tah jelema nu boga ilmu geus cicingna rasa mah tempo tindakanana memperlakukan batur teh seperti memperlakukan dirina mun urang lapar hayang dahar batur geus sarua lapar teh hayang dahar atuh kudu bager lamun urang boga imah butut tuluy batur boga imah butut urang ge hayang boga imah alus nada dan nu jompo ge hayangeun boga imah alus matak daragdag sa RW ngariung 100.000 dekul jieun imah jompo tah ladang ngaji teh kareret jeung katempo jeung karasa ayeuna mah ladang ngaji teh naon beda jeung orai ganti kulit ngan ngaran anger orai pengajian teh ganti tiung ganti baju ganti ustad ganti majelis ari hate teh ganti-ganti engke deui mah wayahna kudu hormat ka bebengok orai naha akur gitu euy maneh teh urang kaopat ilmu teh kudu ngawujud keun bae ibu teu apal dalil keun bae asli ieu keun bae ibu teu apal dalil keun bae da geus kolot ngapalkeun mah tagteg toget ngan geus wae mah ilmu kudu ngawujud mun bibir tong sok ngomongkeun batur mun panon tong rurat-reret kana kasalahan batur mun ceuli tong resep gosip mun hate sing nyacas bodas mun ngalengkah tong hayang kana salah tah ilmu geus ngawujud dina awakna sanajan si eta tara pidato tara ceramah teu katempo muka Quran teu katempo hadis tapi eueuh tatangga nu nyer hete ku bibirna tah eta ilmu nu sabenerna wow aduh koproknya bari marane hanana tuh ngawujud ilmu teh bahkan make baju ge era jalma nu boga ilmu ku baju geus era tiung denai baju denai HP Oppo sing gablek ka era ai kana hutang para roho sok araraku kanya matak isuk teh balayar tuh
Sehingga jelema nu boga ilmu jasadna, hatena, rasana, wujudna kakara disebut al ilmu nur, ilmu teh jadi cahaya dina hirupna. Ibu cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad. Cak bibir mah. Gerak lamun ditanya ibu cinta ka Nabi Muhammad? Tah lamun ibu cinta kuring nanya, naon buktina? Ari bibir cinta ka Nabi Muhammad jeung tatangga sok pasea, na Nabi ngajarkeun pasea. Ari bibir nyebut cinta ka Nabi Muhammad, ari ka yatim ngantep, nah aya Nabi ngantep ka yatim. Ari bibir nyebut cinta ka Nabi Muhammad, ari jeung dulur teu akur-akur, nah Nabi ngajarkeun jeung dulur teu akur. Ari dina bibir cinta ka Nabi Muhammad, ai ka salaki pepolotot, nya memang Nabi ngajarkeun pepolotot ka salaki. Jadi cinta ka Nabi teh geuning samet bibir, can aya tindakan. Teh, rumah sakit. Kade dina bibir nyebutkeun cinta ka Nabi Muhammad, ari boga harta geuning pedit. Nah, hate nyebut Nabi Muhammad, ari hate jadi si korun. Aduh, dan hukum jeung pedit si korun itu. Nabi mah bager, Pak. Lamun urang nyebutkeun cinta ka Nabi Muhammad, tuturkeun bageurna, tutungkeun alusna, tuturkeun hebatna, tuturkeun akhlakna, tah kakara disebut cinta ka Nabi. Ieu mah bibir cinta Nabi, cinta. Nu yatim diantep, miskin diantep, jompo diantep, udunan rajaban, celek ketek 5.000. Cinta Nabi tapi hati jadi si korun. Geunah ceramah kieu mah kasiniran kabeh. Cinta ka Nabi ibu cinta. Tapi nah sok sombong, dan nu sombong mah Fir'aun. Ari bibir ngomongkeun cinta ka Nabi Muhammad, tapi ngeus salat asa aing pang salatna. Boga kongkorong leumpang dongko hayang kadeuleu. Boga pingel digibrig-gibrig hareupeun jelema nu sangsara. Ieu teh 40 gram ti salaki kumaha ieu mah. Dan nu sombong mah Fir'aun lain Nabi Muhammad. Matak cek bibir ngomong cinta Nabi Muhammad, kuring nanya, mana buktina? Cek ibu teh buktina cinta ka Nabi Muhammad mah sholawatan. Oke, iya, pek. Dorog-dog sholawatan di alus-alus. Ngan lamun sholawat alus dina ucapan, kudu alus oge dina perbuatan. Urah alis sholawat dilekah dilekoh, tapi lekoh oge ngaledek batur jeung akhirna baturna. Berarti anger sholawat karek samet bibirna, can bersolawat jeung eusi hatena. Wow. Bari eta. Ari sholawat mah santri ge bisa ieu santri anu ngaji di Dario. Ibu ge leuwih pinter santri ieu atuh. Bab sholawat mah sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sing sok sholatullah Allah sholatullah ala yasin. Entong nanya batur, nanya we awak ibu genaheun teu? Genaheun. Tah, lamun genaheunana maca sholawat bareng jeung akhlakna atuh ngeunahna maca sholawat kudu ngeunah ucapan saenggeus maca sholawat. Ulah sholawat digenah-genah jeung tatangga pasea jeung dulur teu akur, ka batur ngaledek wae, berarti sholawat hanya sebatas di majelis teu dibawa ka imahna. Kahartos. Aya makna lahir, aya makna batin, Ibu. Termasuk ibu di jilbab, aya makna lahir mah ieu teh saroleh. Makna lahir mah ngan hayang tepung jeung salakina. Dan nu nyaho salahna ibu mah iwati salaki ibu. Di jilbab. Tah wayahna atuh jilbab teh kudu ulah ukur makna lahir, kudu bareng jeung makna lahir. Lamun ibu di jilbab, maka batin ge kudu di jilbab. Bibir tong ngomongkeun batur, ceuli tong resep gosip, panon tong popolotot. Pan loba jilbab ngaguyupuk tapi papadengkreng ka salaki. Pan loba jilbab ngaguyupuk kana gosip barareuki. Pan loba jilbab ngaguyupuk teu kaur batur nyieun kasalahan, bibir galing ngagogoreng batur. Berarti si eta di jilbab lahirna, can di jilbab eusi hate nu sebenarna. Aduh. Empo si emak kikian naon mah itu maksudna. Satuju gitu. Lain ku satuju ku loba heuma. Matakna cek kuring ge ulah wa ke ujug-ujug surga we karek pangaosan. Tah jieun dina hate surga teh. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hate bakal jongjon lamun hate ngait jeung pangeran. Berarti hirup teh kudu bareng, kudu sareng lalayeutan jeung Allah salalawasna. Bareng jeung Allah hayang ka surga.
ya aku atuh da ngomongkeun batur kumaha lamun maot keur ngomongkeun batur keur judang jeding benernya si eta maot teu kabayang ke ditanya man rebuka naon maneh moal tujuk ditonyok langsung ku malaikat matak nabi mah geus mere Al-Qur'an mah geus mikeun Islam mah geus nembongkeun jelema nu pisalameuteun golongan mana golongan nabi golongan sahabat golongan tabiin tah eta nu pisalameuteun golongan nu picilakaeun Firaun Qarun Abu Lahab Abu Jahal geuleuh ibu ka Firaun geuleuh rujit ka Firaun rujit Firaun nu mana nu di Mesir ari sifat aya di manehna geura sok geuleuh ka Firaun bari Firaun geus maot geuleuh ka Firaun bari Firaun di Mesir wawuh henteu tatangga lain tah kudu geuleuh mah ulah kana wujud Firaun da jelema sarua geus maot deui ongko tah deuk geuleuh mah kana sifat Firaun nu aya na awak ibu matak ibu geuleuh ka Firaun pika geuleuh sifat Firaun nu aya dina awak sorangan naon eta sombong matak balik ti dieu mun keur sombong aduh aing jadi Firaun kitu atuh kahartos nya geuleuh ibu ka Abu Lahab geuleuh nah mah kejeung geuleuh tukang ngadu domba osok ibu sok ngadu domba osok nah geuleuh ka Abu Lahab tapi sifatna aya na awak di dieu tapa ulah ngajul bentang ku asiwung da moal nepi ulah nyeduh ka langit dalam mokot kana diri korehkeun nu deukeut bae cirina satangtung diri aya saha jeung ti mana golongan jalma nu pisalameuteun ku Allah geus ditempokeun golongan jelema nu picilakaeun ge ku Allah geus ditempokeun tinggal urang bertindak aya di mana nu pedit Firaun nu pedit Qarun nu sombong Firaun nu sok ngadu domba Abu Lahab nu gede wadul Abu Jahal cilaka teu kudu luhur-luhur teuing ngaji mesti teu kataekan eta bener sadil kana bagong haram bagong teh nyaho urang ge teu meunang di dahar ku umat Islam daging bagong teu meunang naha haram heueuh daging bagong teh haram tapi aya nu leuwih tibatan dagingna sifatna ai sifat bagong nyuluduk wah mah ngeus tong senam bapak teh teu ridho lamun awak mamah ditempo ku lalaki sejen kumaha jawabanana nah ada kayak geus alus awak meukeur sia keneh nyuluduk geuleuh ka bagong tara ngadahari bagong oke tara ngadahar lagi bagong siap haram bagong oke puguh Quran jeung hadisna tapi kade sifat bagong aya na awak urang tah eta nu leuwih haram nu aya na awak urang sadil atuh da matak ngagugu gara sok asal kita le nyoloduk wae teuing oh bapak ungut-ungutan da geuleuh atuh aya kana bagong geuleuh aya kana daging bagong haram memang heueuh haram ulah didahar ngan kade sifatna aya na awak urang bener aduh ternyata Allah teh nyiptakeun sasatoan teh ngeunya pelajaran hirup geuleuh ka anjing goloh najis mugolado nepi ka anjing di baledog jeung di posprit padahal mah ulah kitu da anjing ge da damelan Allah geura baca ku asma Allah atuh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq Iqra geura baca bismi rabbika kalayan nyebut asma kami asma Allah khalaq nu diciptakeun anjing pan diciptakeun ku Allah heuh baca ku asma Allah tong digebuk tong diteungeul tong dipalengpeng tong di posprit da damelan Allah baca ku urang ku asmana ternyata di balik anjing teh ibu bakal era ku sakadang anjing palebah mana urang era ku anjing sanajis najisna baham anjing bisa dikumbah ku 7 kali make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus kanyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujad saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur lain well mikir najis ibu, najis bapak, najis kuring anu kaluar tina ucapan leuwih najis tibatan anjing. Anjing mah bisa dikumbah ku 7 kali make taneuh tapi najisna baha manusia. Mun geus nyerikeun hate batur, lautan nu sakitu legana beakeun caina seuseuh ka nyeri batur nepi ka kiamat moal pernah aya beresna. Well. Otak jaga nu kieu eta. Alal atuh da. Ini mah teu kaur batur beunghar. Mah teu noyol. Kaur batur majuna usaha engke bakal bangkrut gitu. Da jelema geus kotor hate mah hampura, kotor hate mah hese diseuseuh. Kotor bibir mah kajen ngomong kasar bisa eureun.
jelema geus kotor hate mah lemes bahasana tapi nyungkelik di mana kamari pangaosan sanu ceramahna nanagerhana uyuhan hate goreng patut bener kabisana teh kitu we ngomentar batur palebah manehna hese kumaha we urang mun eleh Persib teu baraleg Persib teu ucrug Persib teu baleg Persib cobaan nyeun kesebelasan tuluy mengbal jeung Persib moal teh 100-0 artina urang lain pelaku tong sok loba ngomentar kanu ngalakukeun tak ieu santri hadroh alus nadana bener tepakna lol cek nu goreng hate tepak kitu mah aing ge bisa sok ka dieu sok moal teu totos tah matak umat Islam mah kudu hate bersih ngarah teu loba ngomentar ka batur dadeg-deg ngomentar malin ka batur komentar mah awak sorangan dek Firaun dek Abu Lahab dek Abu Jahal ternyata lain itu tah aya di dieu kabeh sok cobaan situ percaya ya. Nabi Elut boga pemajikan jahat pan aya di urang ge nu kasalaki kuat jeung rek ngakan sok ke rumah sakit tuh di zaman baratona ge aya oge pan salakina jahat pamajikanana soleh saha eta Firaun jeung Siti Asiyah aya di urang ge nya teu aya tuh teu aya sakedik nak kuring teu make dalil make fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah nyitakeun dua jalan nu berbeda nu picilakaeun jeung nu pisalameteun tak urang mah da hayang salamet atuh tempo sejarah Nabi Muhammad sejarah Abu Bakar Siddiq sejarah Utsman bin Affan sejarah Ali bin Abi Thalib sejarah Imam Syafi'i sejarah Imam Hambali dina kitab Sirah Nabawiyah baca kabita salamet ieu mah nu dibaca teh Firaun, Qarun, rojit ka Firaun, geuleuh ka Qarun, tapi pedit ditukut wae. Bener. Paingan atuh bulan Rayagung sok aya kurban. Ai kurban teh mencit ingon-ingon, boga domba kurbankeun, boga muning kurbankeun, boga sapi kurbankeun. Eta mah babari teuing. Mencit domba enteng, mencit sapi enteng, mencit muning enteng. Nu susah malain mencit domba tah mencit sifat sato nu aya dina awak sewang-sewangan geura pareuncitan sifat sato ai sifat sato sarakah harta geus boga imah geus loba mobil geus aya masih kena nyapluk hak rakyat leutik monyet jabatan geus luhur harta geus teu kaitung tanah lega gedung sigrong mobil marewah tapi korupsi wae tina hak rakyat nu leutik monyet nu kitu monyet pan monyet masyarakat bener bu balikeun ka awak ibu osok sarakah duit aya dahar 3 kali baju gonta-ganti imah alhamdulillah tapi naha palebah udunan eukeur ka masjid mah aldi celeketek 2000 ya mah di sini randa kalah babara katakan nah ibu ka sini randa teu amek nah teu amek oh da rumah sa gitu keun bae atuh aduh ampun iya kadang-kadang nu katempo ku urang pikasieun tapi lamun geus robah jadi pikaresepeun contona hileud pikasieun ngecepat dina tangkal teu dahar teu nginum urang osok teu dahar teu nginum osok sagedeng deui bulan puasa nahan lapar jeung dahaga iwal magrib diperbolehkeun kitu tah hileud ge osok puasa sabulan ngecepat teu dahar teu nginum muntol dirina bijil hawa panas tina hileud nolol jangjang lahirlah kukupu padahal kana hileud urang sedil kana hileud urang geuleuh tapi urang resep kana kukupu padahal kukupu sumberna tina hileud tah ladang maca Quran ladang maca sholawat ladang pangajian ladang tawasulan ladang yasinan teh kudu bisa ngarobah awak jeung hate lain juga barareda teh awak we juga glowing hari hate poek banget glowing hate poek jamotrot we asa teu ari diwedak oge jelema kitu patutna
talung kene goreng amis budi goreng banget nah alus hatena leuwih alus daripada glowing banget tapi hasil pamatuk hate geneuk Bu Haji tah keun acara ieu disingeureupkeun kudu hate geneuk moal teh jebeng-jebeng nah hate geneuk bener belang bayah matak tugasna agama teh lain ngarobah awak ngarobah eusi hate sok rarobah hate teh nu pedit jadi bager nu kedul jadi daek tah engke nya ieu bapak-bapak kadar ieu di dieu aya pasantren di dieu teh aya masjid engke subuh tinggal ieu bakal pinuh nah amin berarti kaciri kosong keneh nya tuh geus kaciri nyebut amin oge seolah-olah ngadoakeun teh engke masjid bakal pinuh nah apan robah nu kedul jadi daek paingan atuh Islam sok nitah ibadah haji jeung ibadah umroh ka mana ibadah haji ka Mekah ai Mekah disebut tanah suci heueuh keur alat keur nyadiakeun kabersihan hate init ka tanah suci gara bawa kasucian tanah suci itu kana awak urang sehingga balik teh cicing dina kasucian ieu mah ari init ka tanah suci ari balik jadi tanah ledok teu disebut haji teh kuat geneuk baeud haji aduh eta sih kehead tuh init ka tanah suci maka balik kudu cicing dina alam kasucian ieu mah init ka tanah suci ari balik jadi tanah kuburan ai tanah kuburan pikasieunun nya haji-haji hasem beungeut teu ditanya masugan osok nemalan si eta ih amit aing jadikeun tanah suci atuh tanah suci maka balik kudu cicing dina kasucian ulah init ka tanah suci ari balik jadi tanah liat mana buktina eta haji kadul ka masjid nah jadi tanah liat di urang aya masjid disebut naon Bu Baitullahnya bener teu sepakat teu kabeh masjid teh disebut Baitullah bener ibu der kawin ibu der rumah tangga can boga imah cicing di imah mitoha sanggup teu pasea hareupeun mitoha henteu nya ayeuna Baitullah masjid adalah Baitullah bumi Allah nah di masjid loba kana nu parasea merebutkan usuli jeung teu usuli kunut jeung teu kunut darbatna teh di masjid teh era ku ngomong Baitullah hareupeun mitoha wae pasea bapa bakal jempe ibu bakal jempe nah era ku mitoha da imah mitoha ieu masjid disebut Baitullah nah burger wae kudu era ku ngaran Baitullah atuh oi da Baitullah teh lain alat keur pasea matak bejakeun ka jelema nu sok pasea bapak da ungeul kan teh kunaon matak paingan cek ilmu kolot ulah nuduh anu jauh ulah nyawang anu anggang korehkeun nu deukeut bae cirina satangtung diri aya saha jeung ti mana tuh na awak urang wae aya saha lamun jelema aya harta ngadongeng ka itu ka dieu harta model abdi ayeuna ka Sumedang dina hate teh aya tahu jeung duren matak isuk teh diomongkeun ti mana ti Sumedang bawa naon duren jeung tahu kitu we meureun eta ge deui dah hate jalma mah gumantung tina karesep ibu resep ka salaki baheula keur bobogohan sok ngadongeng jeung babaturan teu boleh si eta we tah ayeuna geus rada geuleuh nya geus embung ngadongengna ge nya geus apal bau hangruna tah cing urang robah hate urang teh urang robah aya saha na hate urang lain aya harta lamun aya harta maka jelema ngudag-ngudag harta bakal capek ku hartana cing atuh harta teh alungkeun ka akhirat tuang sapoe ngan 3 kali taruang 3 kali sapiring baju guta ganti imah bararoga ieu anu ku urang dianggap penting teh ukur dahar 3 kali baju gunta ganti imah boga ngan lamun aya sesana punten eta lain urang Bu Haji barang tuang urang citaknya Bu Haji jeung Pak Haji barang tuangna sabulan teh paling 2 karung leres Bu Haji ngan sakarung tah ngan sakarung sedengkeun harta Bu Haji teh per bulan leuwih ti 5 karung punten berarti nu 4 eta nu saha diteuneun jadi bulukan dituna ku hileun diteuneun jadi kebul tah berarti nu 4 lain nu Bu Haji tapi nu 4 teh aya titipan Allah diuji ka Bu Haji tah Bu Haji beunghar Pak Haji beunghar ngan wayahna tuh reret nu miskin sabab nu miskin mah sahuap ge nepi ka berharga
Nana gerhana barang daharna sapoe 3 piring tuluy di imah teh aya 4 karung ai kuring barang dahar teh ngan ukur setengah karung berarti 3,5 karung lain ukuring nya harta teh ukur titipan mun jelema teh saladar nepi ka dinya nya euy ngadengekeun ceramah jelema eta mah atuh beak harta urang jug dangke geus modar beak ngalamun ti ayeuna dialungkeun ka akhirat dalam kesadaran bener euy ceramahna dek mere ka yatim mere ka miskin sakedeung deui Ramadan Pak Haji Bu Haji eureun tang usaha moal burung kacumponan tapi keur jompo Ramadan Pak Hampura teu usaha moal kacumponan matak Bu Haji isuk mendatangan nu jompo geus tong usaha sabaraha dahar sakarung deungeunna sabaraha 30.000 3 kali 3 800 tah bea sakarung duit 800 tong usaha puasa we kumaha ceuk Nabi jelema nu ngajamin jelema nu keur puasa maka puasana ragrag pahalana ka jalma anu barang bere nyadiakeun keur bukana piraku teu kabita ku perkara eta geuleuh nya ceuk urang ge hese neangan Islam nu bener teh ada Islamna karek nabi wir atuh ari ongkoh agama Islam ari teu pasea wae nah agama nu mana nu tah pasea eueuh lurah kalah we atas nama agama gurger jeung pahereng agama nu mana nu tah pasea matak ayana salat ayana zakat ayana saum ayana ibadah haji teh eta teh laku lampah urang kudu tuluy ayana salat naon salat teh Bu ayana salat berarti pagawean saenggeus salat sidqul qauli alus ucapan layunul qalbi leuleus hate tarku ma'asi ninggalkeun kadorakaan sabab nu ngaran salat nu bener adalah tanha anil fahsya'i wal munkar ninggalkeun perkara keji jeung munkar tuh geuning salat teh lain sabatas Allahu akbar ruku jeung sujud tapi beres tidinya hiji jaga ucapan sabab salat boga arti sidqul qauli alus ucapan layunul qalbi leuleus hate tarku ma'asi ninggalkeun kadorakaan matak bubar salat anu sok ngagosip jempe terus ditanya ku tetangga nah mana jempe salat tuh layinul qalbi jelema salat mah leuleus hate dihina diledek dicaci dimaki moal kasigeng naha dihina ngadon seuri nama jeung seuri aya hikmah di balik eta mulyana urang di akhirat lantaran hinaan batur tapi sabalikna jelema nu ngahina urang keur ngahinakeun dirina sabab geus ngahina ciptaan Allah anu ngadamelna nah atuh ngarti tapi nah atuh meni aing digreget dah teu sakabeh jalma apal ilmu paham ilmu nyaho cara gawe matak anu nyaho cara gawena tempo ku ibu aduh lucu na beak ti karep mun ngomong tara nyigeung mun nyarita tara ngajak pasea naha wudu dipraktekeun dina hirup maka nu katilu ladang salat teh tanha anil fahsya iwal munkar ninggalkeun kadorakaan jeung kamaksiatan Bu aing ngomongkeun batur dosa tah ibu salat eureun atuh ai pedit dosa bari aya dosa mun pedit teu nulungan batur teh dosa ibu salat tah tina salat teh kudu bager atuh nya ceuk urang ge salat teh pigaweun atak Bu Haji Pak Haji mah bager bege jeung nawaran duren dia abdi cenah gaduh kebon duren cing teu teuing Bu Haji da ceuli mah teu beukieun aya cenah bako keurupun bapak cing teu bapak urang dibere bako aya urang teu dibere duren ada Bu Haji mah pernah ka ditu katen kuring ibu acan nya antong dek naon tina salat teh geuning aya nu kudu dipigawe alus ucapan leuleus hate ninggalkeun kadorakaan ayeuna tina wudu nama wudu teh ukur ku cai dekul ke kamu kecrot beres dekul salat ukur kitu lain Bu ai cai teh cai mustakmal cai suci dan mensucikan da cai nama suci ngantah hate urang nu hese disucikeun mah matak ibu wudu ai wudu teh kekemu maka lamun jelema wudu ku cai anu suci sucikeun atuh ieu tah ucapan ulah nepi ka kaluar bahasa nu matak nganjarikeun batur nyigeng batur ngategeunahkeun batur ngarendahkeun batur ngarurujit batur pan wudu teh kekemu ku cai suci maka lamun cai ieu suci maka bibir ge kudu cicing dina kasucian kahartos ieu mah ongkoh wudu kekemu bubar wudu wae ngaledek batur tuh karek heueuh bener cenah teh beureun manehna urang tuh juga ada rongeng kata maneh cenah sok kitu teh
Ibu rarai di wuduan 3 kalinya. Naon teh maksud wudu teh? Rarai wudu teh ku cai cai bersih dan membersihkan, cai suci dan mensucikan. Artina ieu rarai nembongkeun nu bersih nu kumaha? Lain nu glowing nu bersih mah nu marahmai, amis budi, somea, dareh alus budi hade basa. Teu weureh kasaluhureun hormat, kasandapeun nyaah Ibu Daramang, Bapak Sarehat, punten kalangkung, widi abdi, genah lalajo jelema kitu, tah eta wudu teh oi. Ieu mah geus wudu hasem banget ditanya ku salaki kunaon mah nyao. Si eta mah wuduna kudu diasupkeun ka jero sumur si eta mah. Nerjamahkeun ti mana cing ieu kuring? Tina cahaya wudu. Engke Nabi Muhammad mengenal ibu mengenal kuring nu katempo iwal 2. Hiji nur cahaya. Cahaya naon? Cahaya wudu. 2 tapak sujud. Tapak sujud. Garaduh tapak sujud cing ningal. Talamun can gaduh engke pas sujud gosrok-gosrok. Marukanana meureun tapak sujud eta. Lain kece. Tapak sujud disebut asar. Ari asar teh artina tapak. Jadi tina salat, tina zakat, tina saum, habar haji kudu aya tapak kana akhlak atuh kahartos. Tah tapak sujud teh lain ieu digosrok-gosrok kana karpet. Nyata mang macana aya di dieu geus aya 2 tapak sujud heuh bae antep da moal bisa dibersihan. Ngan ulah dihaja mungkin digosrok-gosrok. Ulah. Tina wudu, tina salat. Ayeuna tina zakat, aya zakat setahun sakali. Idul Fitri. Unggal poe. Kudu daek barang tuh. Da zakat mah nu beunghar geus sok pahaji, zakat engke ukur 35.000. Kali 2an 70, adi eta nu beunghar setahun sekali 70. Artina zakat teh hanya sebatas filosofi, gambaran umat Islam yen kudu zakat setahun sekali keur saha? Keur nu teu mampu. Pak Haji, zakatna kudu geus unggal poe. Aya yatim bere, aya miskin bere, aya duafa bere, guru pesantren asongan. Tuluy naon deui? Masjid runsak bantuan tina kado ge moal beak atuh. Artina zakat teh resep barang entong di artian zakat Idul Fitri setahun sekali atuh terlalu minim Pak. Keur bangsa jalma nu baleunghar mah lah kudu geus daek barang bere. Ieu kokod teh kokod. Lain ieu mah asa genah we geus zakat teh bae geus engke Idul Fitri. Eureun setahun sakali asa lieur pedit sia. Kahartos. Jadi urang geus zakat satahun sakali teh masih kene aya nu kudu dipigawe naon? Heuh zakat teh mere ka fakir miskin. Heueuh tak geus zakat eta ge anger kudu resep barang. Sok tina mata tina naon teh? Tina wudu, tina salat, tina zakat. Ayeuna tina saum. Aya saum teh nahan lapar jeung dahaga. Ibu sakedeung deui nya, nahan lapar jeung dahaga, bener? Lapar engke bulan puasa lapar dahaga batur ngarasakeun lapar batur ngarasakeun dahaga artina ladang puasa teh kudu ngarasakeun laparna batur dahagana batur matak ladang puasa ulah seubeuh sorangan kudu peduli kanu lapar ka sasama saha anger we yatim miskin jompo duafa urang mah usaha ge hayang dahar ge ratusan ribu ge tinggal init ka restoran tapi si itu mah jeung hulu pedage ngarasa bahagia jeung bunga bungahkeun atuh ku urang kudu araya pedit sia teh. Ceramah kieu mah nya lamun deuk eling sakalian lamun deuk kasigeung sakalian. Udah jarang pan ceramah kieu mah nya. Sabodo ngarasa ladar. Asli. So atau kira-kira nu sageung balik we gitu. Kira-kira sageung balik kita. 2. Puasa teh nahan lapar jeung dahaga. Artina tong ngasupkeun barang anu haram beh dieuna subhat ge teu meunang. Naha ieu ibu teh geus nyieun kolak ngan karek adan jam 3 wani ngadahar. Pan halal. Heuh pan halal. Kolak teh halal ibu menang nyieun ibu. Nah teu didahar teh jam 3. Nah engke nungguan magrib matak jelema nu puasa mah boro-boro barang nu haram nu halal ge moal mungkin diasupkeun. Matak tenang cek ilmu tarekat
jalma nu puasa mah moal wani barang penta naha bisi batur henteu ridho. Tah abdi bieu ngomongkeun hayang duren eta mah sebatas nyarita hayang. Eta mah sebatas hayang. Apakah kuring menta? Henteu, ngan hayang. Ngan ku sabab Pak Haji jeung Bu Haji teh sarua nerjemahkeunana juga kuring. Pak Nabi mah karek ngomong ge ya Rasul aya korma. Korma dipetik dibikeun. Padahal teu menta Pak. Ya Rasul aya lauk. Lauk disair dibikeun. Tak abdi ge ngomong hayang duren. Teu menta demi Allah. Sabab lamun menta der Pak Haji teu ridho di dahar eta duren bakal nyeri beuteung. Ai kitu mah kuring mah deuk neangan nu ridho, matak lamun mere berarti ridho, lamun teu mere acan ridho nya. Cek tukang son cerdas na ieu jelema. Ulah menta. Tuh bagi dua aja. Ulah menta. Ngan hayang. Menta henteu, ieu mengungkapkeun hayang. Liurnya. Tuh, puasa teh nahan lapar jeung dahaga, artina ulah wani ngasupkeun kadaharan anu haram, boro-boro mah haram, halal oge can waktuna mah teu meunang, subhat ge teu meunang. Matak mun jelema puasa moal wani barang penta bisi nu merena teu ridho. Matak kalima neangan nu ridho. Atuh ayeuna bebeunangan, meureun ridho. Atuh kumaha can lamun teu bebeunangan ayeuna teh moal dibayar, moal dibere duren ridho, abdi nu ridho bae we. Ngan kudu umum. Son tong dibayar, hadroh tong dibayar, tak ieu nyewa kursi entong, background tong dibayar, abdi ridho, ieu mah ari son dibayar urang henteu, tak urang teh negara Pancasila, boga Pancasila, tempo atur sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi abdi mah lain menta bayaran, ngan sakadar menta adil. Sing adil dah hirupnya. Ibu kemarin dicandung aya adil mah daek. Anger di bawah bab nu kitu mah. Embung. Bu, lamun ibu diwayuh tapi adil daek teh. Nah. Adil lur, adil. Pengusaha duren, hartana loba, sawana lega. Itu si Bu Haji juga muni lengkap salakina. Nya cek urang ge sagagah-gagahna Pak Haji anger ku kaum ieu. Eta karek dikieukeun kitu. Aduh, iwal kuring dah nu teu geung ku pamajikan. Da can aya. Jadi ieu teh kunaon bapak-bapak bet sieun ku ibu-ibu, pengendali sih Pak. Pengendali nafsu bapak teh adalah kaum ieu. Matak amekna, geuleuhna, rujitna, cuana, ngewana bae Pak. Da mengendalikan bapak, da teu kitu-kitu acan mah bapak ngarasa cuek, bakal bingung di imah, ieu teh bogoheun henteu kitu. Tamatak bieu Bu Haji rada meneleng ka bapak, palebah nyebutkeun nyandung, ta eta teh artina aya tanda wik-wiw keneh. Ya Bu. Ayeuna ibadah haji. Ibadah haji ge Bu filosofi hirup. Jadi agama Islam teh lain dongeng Pak. Ayo dongeng mah daek dengeh henteu entong. Jadi agama Islam lain dongeng, tapi sejarah anu nyata zaman Nabi Muhammad anu tuturkeuneun urang kabeh. Mata kudu umroh, kudu haji, kudu ngan dina ibadah umroh jeung ibadah haji aya sa'i. Ari sa'i teh ti sopa nepi ka Marwah. Eta teh lalakon perjuangan Siti Hajar nalika melaan Ismail. Ismail gogoakan ceurik hayang nyusu eueuh susuna, hayang nginum eueuh caina, hayang dahar eueuh dahareunana, hayang bungbuahan eueuh bungbuahanana. Perjuangan inung ti sopa nepi ka mawarah kukurilingan, melaan anak supaya teu kalaparan. Maka Ismail ceurik ngorehkeun kana hiji batu, cur ngaranna sumur Jam-Jam. Aya kan? Nya artina umroh ibadah sa'i kulineun ti sopan nepi ka Marwah teh naon maksudna? Kade anak sing hade ka inung, kade anak sing hade ka nu ngaran bapa, laparna inung melaan laparna anak, capena inung melaan capena anak, maka kade umroh tuluy-tuluyan, ibadah haji haben-habenan, inung nyuruduh cai panona, nyeri hate ku ucapan tekad perbuatan anakna, eta umroh eueuhna naonan.
Tuluy ibadah haji teh make jeung aya lontar jumroh. Di mana eta sejarah lontar jumroh? Nabi Ibrahim dititah mencit Ismail, maka datang iblis, cek iblis Ibrahim tegeblek cedok tegeblek kira-kira maknya aya bapak dek mencit anak, datang malaikat cokot batu 7 baledog ta iblis. Jadi lontar jumroh teh maledog iblis di Arab, datang ke Indonesia di Arab mah iblis di baledog, di Indonesia mah dikukut. Tuh geuning lontar jumroh teh aya pigaweun Pak, lain sebatas maledog lontar jumroh, tapi balik ka dieu ge lontar jumroh teh adalah maledogan nafsu iblis. Mata lamun aya haji gede amak berarti iblisna dikukut. Da balik ibadah haji mah hate kudu lee, kata tangga jadi biasa, someah dareh deh, alus budi, hade basa, bager ongko. Tah setan geus eueuh, ieu mah balik teh ditu teh kalah kemuk-mak neangan urut ganti ongkos. Nya palsafah cek kuring. Sok dek ngomongkeun naon deui ibadah haji. Baju oge warna bodas, bener. Ibu ungu, beureum, hideung, teu payu. Di ditu mah payuna teh warna bodas. Naon atuh bodas teh? Bajuna bodas, hatena ge kudu bodas. Artina saban-saban nu dipake cantang tuh jadi gambaran hate. Ieu ungu nah jomblo. Henteu pan. Ieu hidung nah aya nu maot. Henteu pan Bu. Tah maka datang ke Arab, umroh, ibadah haji, baju teh kudu bodas. Nah make bodas, gambaran bodas na hate, sabab nu dibawa ge alam bodas ngaranna boeh warna bodas. Matak tong sombong ku baju koneng, ungu, hidung, beureum, entong engke mah saragam barodas kabeh. Nu miskin eta, nu sangsara eta, nu beunghar ge eta. Jadi eueuh kusombongeun, bener Bu? Naon deui sok tina ibadah haji? Pigawean di dieu loba wiridan ge gara rawe wiridan teh lain ukurna biwir. Subhanallah 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 maha suci Gusti Allah. Gawe atuh hate ulah kotor geuleuh rujit cua ngewa sirik pidik ulah aya tah subhanallah. Ieu mah subhanallah dibaca batur nyeun gedong nyeri huelu. Batur meuli kongkorong manehna ge sarua meuli, nu batur bisa dijual nu manehna henteu. Da eta kongkorong tina lajada ladang COD atuh. Capek subhanallah teh atuh lamun kitu mah karek samet biwir. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah. Aku atuh ku hate sadaya puji kagungan Allah. Piceun dina hate sifat naon? Sifat ria, sifat hayang katangar, sifat hayang kapuji, sifat sombong, sifat asa aing, sifat asa pangbenerna. Piceun da alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah. Jadi urang mah eueuh hak pikeun dipuji, bener? Atak lamun dipuji teh ibu, aduh ibu geulis, kumaha teh cek ibu? Alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah. Aduh ibu geulis turunan ti bareta. Asa eueuh nu garoreng. Nah da isukna teh incuna kuat petot atuh. Aduh aing mun aral. Eta napalkeun nu kitu mun hese-hese teuing nya. Kunaon napalkeun nu karar itu subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah hese. Aya hijab dina hate sagala rupa ge di aku padahal urang mah teu boga akueun. Bisa dibisakeun, pinter dipinterkeun, daek didaekeun, alus ge dialuskeun, mampuh ge dimampuhkeun, capetang ge dicapetangkeun. Jadi urang nama teu boga naon? Ulah di aku Pak Haji loba harta nu Pak Haji gitu. Da Pak Haji mah ukur jadi satpam tukang parkir. Mobil Alfa datang. Ha, Alfa doy. Blues nu bogana ka Indomaret. Pak Haji cicing. Maka nu boga mobil mere 5.000. Tah nu aslina mah eta nu 5.000. Pan mobil apa mah geuleyeung ku nu bogana nya. Bener Bu? Boro-boro mah harta, boro-boro bana awak urang ge lain nu urang. Edeuk dibuktikeun sok. Sifat wajib Allah 20. Wujud ki dembah, empak tung ting dembah, empong pak tung ting dembah. Empong pak tung ting dembah, empong pak tung ting dembah, babu bak boba, mbah bo mboba, pang pang dembah, empak tung ting dembah, empong pak 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 tung ting dembah, mbah bo bak boba, mbah bo mboba, mbah ba ba ba.
pade ieu hadroh tanpa latihan ieu sinena alus pisan ya. Jeung lamun hadroh ieu diulem ngeunah maraban dengan sorangan. Gerasok pikir Allah teh nyiptakeun ibu dina jero patuangan barosot budak kadunya disebut orok. Ayo orok boga panon geus nempo acan. Acan boga ceuli geus ngadenge acan. Boga hate geus aya kahayang acan. Acan boga sirah geus bogaeun ilmu acan. Acan boga bibir geus bisaeun ngomong acan. Nya ceuk urang ge eta orok boga panon can nempo, boga ceuli can ngadenge, boga sirah can boga ilmu, boga hate can aya kahayang, boga bibir acan ngomong. Ditiupkeun ku Allah teh basiro dina panon aya panempo. Nya ieu balotot kieu. Sam'a dina ceuli aya pangdenge, pan ngupingnya. Dina hate aya kahayang, hayang bunghar, hayang ini, hayang itu. Tuh aya weh irodat kahayang. Dina sirah aya ilmu tuh ngan ilmu Allah teh ibarat lautan anu lega antelkeun ieu curug kana jero laut kaluhurkeun sakeclak ilmu Allah dibagikeun ka manusia matak jelema nu boga ilmu naon pisombongeun ngan sakeclak bari sakeclak ge dibagi Pak kahartos deuk ngaku eta nu ibu maka geuning aya we jelema teh maot tah maot teh artina dicokot deui panona anger keneh ngan aya nu maot nempo ceulina aya keneh nu maot ngadenge dina sirahna aya ilmu nu maot inget kana ilmu nu maot aya hate aya kahayang suga nu maot hayang eta nu maot boga bibir bisaeun ngomong dicokot deui Pak maka ieu oge awak ibu tina saripati taneuh maka ku Allah teh dipulangkeun deui kana taneuh matak sageulis-geulisna ibu tong adigung modar mah eleh ku teri bangke 50.000 sakilo mun di dieu aya jelema panggeulisna maot teuneun di pasar digemuk pasarna teu payu Pak maka awak urang tina saripati taneuh dipulangkeun ku Allah kana taneuh tah anu ayana awak urang panon dicokot deui panempona ceuli dipentak deui pangdengena bibir dicokot deui kalamna sirah dicokot deui ilmuna hate dicokot deui kahayangna teu wala kaya manusia di dinya disebut la haula wala quwata illa billah geuning Gusti abdi teh teu daya teu upaya iwal ti kakuatan salira matak tong sagala di aku kabeh ge nu Gusti. Lamun jelema dina harta teh di aku bakal bager, lamun jelema boga harta loba di aku bakal lebar. Baji lebar mere duren ka urang. Bu Haji teh mere duren. Mangkaning ilmu kuring teh kieu. Aya milik aya rezeki gitu kan aya milik mah anu geus dipiboga nu geus katuang nu kaleueut nu kapake teh eta milik aya rezeki mah can kadahar can kapake ngan geus dibikeun ka alam akhirat eta rezeki tah lamun Bu Haji ayeuna mere duren ka abdi eta teh lain milik geus dijieun rezeki ceuk Pak Haji ceuk Bu Haji teh heuh euy Ustad alhamdulillah meunang duren Ibu Haji teh apa di imah kuring teh sok aya nu ngarona sok narunguan teteh di gang kuring tak kuring balik ti mana tah wayah kieu karek balik Sumedang sok aya pertanyaan mawa naon ceuk Bu Haji mah eta duren teh keur kuring datang ka ditu mah da kuring ge eta duren hayang jadi rezeki hayang nepi ka akhirat dibikeun ka nu ngarona tah jadi milik Bu Haji milik kuring rezeki nu ngarona matak dua atuh supaya abdi kabere supaya abdi kabere nu ngarona kabere har sakarung gitu orang meminta nanya dua ya mau sakarung nya supaya nu ngarona menang orangnya menang ngan di imah teh pan aya pun bapak ieu jeung aya pan Bu Haji pernah ka ditu tatangga mak nyarek ka ambu wungkul
dar nyusul ka ieu mah nah cenah mawa duren nah kitu seungitu matak daripada pidorakaeun leuwih hade entong aing ngan 2 siki mah. Aduh tah jadi milik jadi rezeki milik Bu Haji milik kuring cantang tuh jadi rezeki sah-sahal matak aya nama urang nyieun rezeki di mana rezeki harta banda nu geus dialungkeun ka akhirat itulah rezeki. Pak Haji boga sawah 300 tumak moal kagarap ku Pak Haji teangan jalma nu sangsara ka dieu urang boga tanah 300 tumak tah pelakan ku sawah ku pare 50 tumak ewang 5 dikali 3 berarti genep urangeun nya genep urang keur Pak Haji medek menta we 2 karung hasilna keur maneh 3 karung nu miskin dahar nu miskin make nu miskin ge barang dahar teu mikiran beas Pak Haji ge tina 50 tumak masih keneh boga 2 karung dikali 300 tumak geus boga 2 dikali 300 tumak Bu ku genepan 2 kali genep Pak Haji cicing di imah heheotan udud cicing 3 bulan geus meunang 12 karung nu dituang ku Pak Haji ngan 3 karung 12 cokot 3 sabaraha salapan karung geus lain nu Bu Haji deui nah ari jelema sarakah teuing nya euy geuning nu dihakan mah ukur sakitu lur matak jelema nu sarakah teh monyet sia itu nu miskin loba nu yatim naker nah teu dibiayaan nah teu dibere sedangkan urang dititipan harta geuning dipake ku urang mah eueuh Bu Haji teh beunghar der nyieun masjid 300 juta ulah di aku nu dipake leuwih gede batan nu dibikeun geura sok kongkorong Bu Haji pan leuwih teu sakitueun ceuk aing oge geuning amal urang teh anger hareupeun Allah mah leutik gede sote hareupeun manusia hareupeun Allah mah bubuk karek Bu Haji mere duren 3 siki mah kebona ge 1 hektar atuh leutik Pak geuning urang teh barang bere ka batur teh sedengkeun nu dibikeun ka batur itu adalah rezeki keur alam akhirat moal kawahas bab rajaban mah ayeuna teh kuduna mah nisfu saban 100 di masjid yasinan ngadoa tos alhamdulillah atuh aya tos mah nya tuh di saban tuh hujan alhamdulillah berkah ya ngan Imam Syafi'i Imam Maliki Imam Hambali mah keung datang bulan Rajab teh keung nama kejeung keung sabab Allah nempukeun siksaan keur Nabi Muhammad matak sok ngadoa naon doana teh Allahumma barik lana fi Rajab wasa wa baligna wa hasil 3 kali cek ulama ge Allahumma fi Rajab wa Sya'bana wa balik Ramadana wa hasil sekali deui Allahumma wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa sil maqasidana kunaon Imam Syafi'i Imam Maliki ngadoa eta keung Pak dina bulan Rajab teh keung sabab Allah nempukeun siksaan nu bakal terjadi ka umat Nabi Muhammad tapi Allah ge boga janji ngahapus dosa umat Nabi Muhammad hiji ku salat kadua ku puasa man shoma Ramadan imana wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi sajelema nu ngajalankeun ibadah puasa sabulan campleng bari cicing nahan lapar jeung dahaga maka ghufirallahu ma taqaddama min dambi Allah mupus sakabeh dosa-dosana matak datang na bulan Ramadan urang sambut ku rasa atoh sabab urang rumasa laloba dosa kartos adek paruasa nangirung maka jeung insyaallah ai kana dosana teh insyaallah maneh mah ai kana mupus insyaallah sana dihapus pek paruasa ulah lieur mikiran baju da baju mah teu ari ieu ge alus keneh lain eta mah Ramadan can datang kasalaki geus ngadati ayeuna Pak engke mah Idul Fitri teh urang koplan hejo pan kamari bodas kudu ganti atuh merek asal lieur sih eta mah puasa lain babaju
kahartos. Tah Bu abdi rek angkat deui sakitu anu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jeung marsiamburana ulah waka uihnya ulah waka aya ustad nu kadua nu katilu nu kaopat nu kalima insyaallah nepi ka subuh. Abdi mah bade langsung kumargi ti dieu teh aya 40 menitan mah sing sarehat sadayana panjang yuswa sadayana muga-muga Allah Subhanahu wa taala nepikeun umur urang kana bulan Ramadan sarta ngamampukeun ngajalankeun ibadah Ramadan. Bu Haji, Pak Haji didoakeun ku simpuring panjang yuswa parak milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi. Muga-muga Allah Subhanahu wa taala urang sakabehna ditepungkeun engke di alam padang poe panjang negara Tanjung Sampurna kalawan tepung aya dina rahmat jeung pitulung mantena aya dina syafaat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitu nu kapihatur billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.